Raksa Art Production. Kajadian sieun ieu kealaman ku kuring, basa kuring, anyaran asup sakola ka SMA Negeri di Bandung. Ngaran kuring Dewi. Di sakola teh murid kelas 1 mah asup sakolana beurang, bubarana ge jam 5 sore. Poe harita, kuring di sakola diajar sakumaha biasana, ngan satengah jam ka waktu bubaran, teuing atuh naha kuring beut hayang ka WC. Kuring ngarasa asa geus teu kuat hayang miceun kahampangan. Kuring ge asa satengah hate rek ka WC teh. Kulantaran kuring ge geus nampak sarupa beja tinu lain, cenah di WC eta teh kasebutna angker. Loba nu manggihan kajadian nu pikasieun. Kulantaran kuring ge sieun jeung bisi aya kajadian nu teu dipikahareup, nyantugna kuring menta anteur ka baturan kuring nu ngaranna Fajri. Jeri, baturan urang lah antar ka WC geus teu kuat ieu. Nya hayulah wi, kebenaran urang ge kebelet yeuh. Sanggeus ngobrol kitu, kuring jeung si Fajri laleumpang ka WC. WC teh rada jauh ti kelas. Kuring kudu ngalewatan heula lapangan sakola. Di lapang ge katingali sepi da kulantaran kabeh murid keur araya di jero kelas. Teu lila pas kuring rek asup ka jero WC, kuring pasang rok jeung baturan kuring nu beda kelas nu ngaranna Helen. Manehna ge kabeneran rek asup ka WC ngan teu wanieun matakan nungguan nu lain meh aya batur asup ka WC-na. Alhamdulillah geuning aya Dewi jeung Fajri. Keur nungguan naon len? Ceuk si Fajri. Pugu nungguan batur, meh teu sieun asup ka WC-na. Ah, da moal aya nanaon atuh len. Tong dianggap teuing meja ti batur mah. Aya ku aneh, naha atuh pas kuring rek asup ka eta WC, rarasaan kuring naha beut jadi beda. Kuring neger-neger maneh
Padahal kuring ge sebenarnya mah geus mulai karasa keung. Kuring tiluan ge silih pelong, maknya kudu kabe sigana geus lila teu dipake. Da kuring ge ningali panto kamar mandi nu eta mah digembok. Kuring jeung si Helen akhirna beres. Di jero kamar mandi nu digembok teh. Tah. Ayo nu cerik euy. Ceuk si Pajri bari ningali ka kuring duaan. Manehna panasaran jeung mere isyarat nitah kuring jeung si Helen ngintip ke kamar mandi nu digembok teh. Ngan teuing ku aneh. Nah kuring jeung si Helen bet daek dititah ku si Pajri. Akhirna kuring duaan naek kana bak cai nu aya di gigireun eta kamar mandi. Kuring jeung si Helen ge bari jengke mun hayang bisa ningali jentrema. Pas kuring ningali ka handap, kuring ngarenjag. Kuring ningali aya hiji awewe nu make saragam sakola, manehna melong ka kuring. Beungeut napias, matana molotot, jeung dina bibirna ketingali kaluaran getih. Kuring jeung si Helen gegajleng tina bak cai, lalu patan keluar kamar mandi geus teu malire naon deui. Jadi buru keluar aya jurig. Akhirna tiluan lompatan keluar. Kekarek eureun di tengah lapangan sekolah. Gelilah kuring ningali si Helen pingsan. Atuh kuring jeung si Pajri kecida panikna. Helen. Helen. Tolong. Kuring jeung si Pajri jojorowokan minta tulung di tengah lapangan sekolah. Sanggeus kitu mah, teu lila aya nu datang salah sahiji guru nyamperkeun nyaeta guru BP. Kumanehna si Helen nu pingsan dibawa ke ruangan guru. Sanggeus tenang jeung si Helen sadar deui. Kakara guru BP nanyakeun, aya naon tadi teh? Sok caritakeun. Ceuk guru BP menta keterangan ti kuring jeung si Pajri. Ku kuring dicaritakeun kajadian nu tadi kaalaman. Da puguh ari si Pajri mah teu ningali
ngan saukur ngadenge sora nu ceurik. Manehna lumpat ge da ngilu pangajak kuring jeung si Helen. Geus ulah ribut. Memang didinya sok aya nu nembongan. Matakan ge. Engke mah mun kacai sore ulah kadinya. Mendingan ka WC guru weh. Teu lila sapra kajadian eta, WC sakola teh dibongkar, dipindahkeun tempatna. Urut WC eta ayeuna dibangun kantin sakola. Kuring ge narima beja ti para senior, cenah di WC eta baheulana aya murid nu hamil kulantaran kabogohna embung tanggung jawab, terus manehna teu kuat ku wiwirang, nu akhirna manehna bunuh diri.